Mbah, naon? Ujang hayang disunatan, Mbah. Hah? Ujang hayang disunatan. Atuh kalunya. Kewe lamun boga duit. Nah, ada disunatan malin ku duit ku peso. Ku peso. Padahal kudu diburuhan anu ngeureutna. Atuh ku abah we, teu bisa aing mah. Diajar buku gitu. Nah. Lah beda bener. Hey. La. Tuh. Bangun tidur lagi. Betul. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. I love you, Pul. Ada naon teh? Apa? Naon? Apa? Naon? Eta ditanya. Apa? Naon? Ai pamajikan maneh ka mana, Bang? Inusia gitu. Oh, pan inung ujang teh pamajikan maneh. Tapi dinya. Inung maneh teh geus maot ya. Naon? Geus maot. Maot teh naon? Maot teh di sana kuno kagunganana jenenganna teh Allah. Nyawaan. Oh, jadi Allah teh bogoheun ka si emak. Sia mah. Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka, katut pangeusina jenenganna teh Allah. Oh, eta teh. Berarti beungarnya Allah. Maha beunghar dilu. Beunghar bah, beunghar. Karena naon usahana bah? Ye, sia mah. Lain anu kagungan jelema kabehanana. Bukan. Oh gitu. Anjir, hebatnya. Allah mah pangbeunghar lah. Mate teh itu di Allah, Pak. Maneh teh di Allah. Maot teh kurang kalau atuh yu ah. Deuk naon kurang ngajemput emak. Nita modar ka aing. Engke ge aya waktuna blegug. Aya waktuna. Ujang. Mbah. Naon? Ujang hayang disunatan, Mbah. Hah? Ujang hayang disunatan. Atuh kalunya. Kewe lamun boga duit. Nah, ada disunatan malin ku duit ku peso. Ku peso. Padahal kudu diburuhan anu ngeureutna. Atuh ku abah we, teu bisa aing mah. Diajar buku gitu. Nah, sia teh. Hayang kapotong jeung kanjut-kanjutna, sia teh. Sagala rupa oge kudu ku bisana, ku nu bisa, ku ahlina. Kitu. Ujang teh hayang disunatan itu ujang teh hayang ngajar ngaos gitu tah. Syukur we atuh. Ujang mah aing ngaos macan bisa, aing nyanyi mah geus bisa ujang mah. Nyanyi geus bisa? Nyanyi naon? Lagu cicak-cicak di dinding. Kumaha laguna? Dengekeun ku sia nya banyak. Sia. Ulah suasia. Ulah suasia ka abah mah ulah. Naon atuh babatok maneh? Coba itu si teh. Ku abah dangukeun ku abah kitu. Dangukeun ku abah kitu. Sok atuh sok. Dangukeun ku maneh banyak. Nah, sia teh. Mencampur aduk. Lagu naon? Lagu cicak-cicak di dinding. Sok. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, langsung ditangkap. Ngeunaheun nya, Pak. Ngeunaheun mah ngeunaheun ngaletik teuing sia teh.
Detik teuing. Oh, yang gedenya. Kudu gede. Ya apa tuh? Toke di dinding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, langsung ditangkap. Hehehe, goblok kakak. Kalau kasat tau ngagedean. Jadi keluaran letik. Letik teuing beleguk teh. Aduh letik ini. Kadal di dinding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, langsung ditangkap. Jurik. Letik teuing. Aduh, eta si eta letik ini. Buaya di dinding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, langsung ditangkap. Geus meureun. Letik keneh beleguk. Aduh. Dinosaurus di dinding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, langsung ditangkap. Hehehe, goblok. Letik keneh. Aduh, letik keneh euy. Makanya dinosaurus teh panggedena. Letik keneh. Aya nu gede. Allahu Akbar. Nah, saya teh kana adan. Teu aya nu pangagengna lintang ti Allah Subhanahu wa taala. Dengekeun ku sia teh goblok sia. Cangkelak pisan sia mah kitu. Anak teh